Nah hanya ari bebengok jalma misen runtah sangareunahna urut pusak-pasak di dapur maranehna lung kasusukan urut barang opi lung kasusukan tempo bebersih dengan air cai mah aing deui lieur kacapek kieu dengan air cai ngabuburit sayang rere heula euy budak setik mah naon pengencang keng kungerenah ki angin aduh Gusti kieu wae kitu kahirupan urang sapopoe teh ngukur cukup jang tuang we jeung jang tuang sanu teu hayang loba duit batur mah meuli kendaraan anu mobil anu sedangkan urang cukup jang dahar we hungkul jeung lalab sampe deui aing nyangan duit ka mana deui zaman kiwari kiraku kudu nyegik mah kiraku kudu ngejagaan lilin mah bisa wae kitu euy urang minta nomor kitu euy ka eyang tawa ka karuhun loba tetangkalan di urang ya tetangkalan gede hungkul tetangkalan karamat kajen urang mawa sasajena yang cobaan tambah ting penasaran daripada hirup sangsara kieu katuluyna anjing si akhirnya ka mana itu ku aing tuturkeun aing geus siap isi suguhna sagarupa geus ade dieu ya moal jauh eyang karuhun mah pamentana teh rokok kopi siap itu anjing si kabah teh kok aing uang jailan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para karuhun yang dipalih dia 500 tahun 50 tahun memang ribu tahun sing keluar wujudna mugia masihan kanggo abi ya pituduh sareng pitulungna syariatna ku dina masihan angkana kanggo nomor togel malam Jumat ya margi abi hayang beunghar aya naon jang adieu loh pangeran patariwas kitu sorana patang keremna euy ieu agung ieu ki abi teh ka dieu teh bade nyungkeun pitulung sareng pituduhna we aing nyungkeun info kanggo nomor togel kanggo Hongkong malam Jumat kaping ayeuna pisan manawi aki tiasa nyoduhkeun sareng masihan info kanggo nomorna diantos ki sok ku kaula dibere nomor asa menta untung jinggo alah siap ki karuhun kedah enggak diseungeut ieu mah kedah enggak diberean meh mere angkana lekoh ku kaula dibere 2 jeung 3 sok neangan kanu sejen siap karuhun ke abi kantun milerian anu sanesna deui mane we aya tangkal ageng sareng nyungkeun angkana nu sapalih deui nuhun karuhun assalamualaikum agak goblok si anjing teh bener itu berturutan taneangan itu wah tuturkeun deui sia pen badag ieu euy bismillahirrahmanirrahim semen cair di wae Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya khodamil khodam para karuhun. Waalaikumsalam. Aya naon ujang kasep? Ya mau leuwih aem euy. Sasara laki euy. Beuring sangat ieu tak kebon. Mohon karuhun di abdi teh pamaksadan abdi teh
hoyong beunghar hoyong nyukeun pituduh ku sareatna sareng jalana bade nyukeun info angka kanggo togel Hongkong jang wengi. Sok ku kaula dibere. Asa kaula minta kepikap jeung bubuk mie. Buru-buru deui ieu mah euy. Sugan merana nu lakoh deui wae. Asa rada bingah ieu hate teh euy. Jeung rek picaireun. Ke. Diminta nu aneh-aneh wae euy. Lah paduli lah. Mangga karuhun ku abi disayogikeun sagarupina sareng dicumponan sagarupina. Pickup anu nembe keluar dina kulkas. Mangga karuhun. Sok ku kaula dibere angkana 4 jeung 5. Toki bukan cacing patah dia. Bener-bener. Allahu Akbar. Haduh Gustin, Agung sugan aing maknya we eja ngatau karuhun keramat. Masih tenjo. Mau jalan deui suwe. Ini baru aing haget na hate.